Hei. Alah. Kacariosna yuk. Kacariosna ye astra jinggat bade ngabuli janten ramana. Maksudna teh ieu teh bade ngaheureyan we kanu janten ramana Semar kaula ieu aya piobroleun duman lah waheureyan we bapa sok sasangereng jual lauk dadawak mah doraka belakangan alah Semar tuh ningali kena tangkungan sereng dedeganana langsung wae aya pikir sanaon aduh aya pikir sanaon wa ieu dugi ka disauran berat nyuhun berat nanggung wateh aya pikir sanaon iya kaula teh aya kahoyong wa maksud sareng tujuan aya kahoyong naon agan teh manawi we bahan katampi aya piwejang tinu janten sepuh kitu we maksudna teh aga matak disauran ge dipanggil ku kaula teh eta we nu dipentana handap mangga gini ngasih kunyuk teh nurus tunyung syah please alah apunten bapak apunten alah syah nurus tunyung siana teteh ulah sok saliwara kanu jadi kolot manjang sia katukang sia alah katipu euy alah punten we Bapak alah nah hayang pada dempet wae si laing mah cepot wah itu aslinya yuk bahaya yuk tobat lah lo ada bapak belajar jauh bapak cicing sia iya nah watet teh kakedot teh sia cepot asa mincula punten agan punten we agan biasa we abdi mah sok seueur long banyo maksad agan teh menawi we sareng menawi bahan katampi tinu janten sepuh bade aya pikir sanaon manggil nyauran ka kuat teh aga
maksud kaula jeung tujuan kaula teh ya we kaula teh di Darukung kudu jadi pamilon tak geuning mangga ngiringan we ulah mah kanu janten dunungan maga maksud ieu teh pamilon bade calon naon wateh yang terang we ieu teh latar belakangna sareng tujuanna ka ditu bade aya tujuan naon we agan teh kitu menawi we kaula teh lolos di KPK ya KPU gitu KPU agan tah gitu menawi we kaula teh lolos meureunna teu lolos mah kaula teh keun bae we nyalon lurah ge nyalon lurah kan wios lah gitu muka dewe ya teh maksudna teh tiwa maga kade wa rek masyan piwejang we atanapi pepeling menawi bahan katampi gitu nyejak ngomong atuh sia teh kaditu kadunungan lah ibu cilik abdi kade kedah cecek ajeg dina hiji pamadegan ulah unur kaniluang ulah kedah keanginan unur kalinuan ku bapak kade mun janten pamilon mah maksud wa teh kitu we agan ulah unur kalinuan ulah kedah keanginan kudu cecek anceg dina hiji pamadegan nyaga leres tak geni itu wah mah maksudna teh kedah amanah kan tenan kentos jadi mah aga ulah dugi ka mah ngajualan tarasi nah di bapak lain tarasi aspirasi gitu dobat la ilaha illallah ieu bapak sia kasida yeuh bilih we duagan dilolos di KPU bangga we jalon lurah enggak gitu bisa jadi pot tak gitu nah teteh deng dek teh yalah nyalos we calon lurah yo kedu tokoh mah gampil tuh kali itu palih ditu tuagan palih mana itu di wetan kaler kidul kulon bade nyenak bapak punu mangga janten dim nah ya itu pawarsa dah jabah dim itu eta tah Bapak Wahyu yalah anak gumilar kadena anda masih akeu cenah ieu siap lah janten dim cenah kitu kan masih Robin mah kanten antes kompak gede leres sok siap lah dukung agan bade nyalon mah bade nyalon naon wae agan siap lah takbir agan Allahu Akbar tak gitu asa linu
ulama ngadengen ge ya dikantun we aga mangga wah ngalanor wae sia ijib tak ulama alah itu dah punten we kasadayananya wilujeng duka dunungan teh beuki nyalon dewa sareng lurah namanya alah sok we kompak sayuran babarengannya wilujeng kanggo ka Asyep ieu taruna wilujeng oh mamah utep wilujengnya sareng kakakna wilujengnya aduh salampang wana we kitu ieu cep barok cep Randi wilujeng nuhun alah atuh nuhun kitu ieu kanggo ka Mas Robin cep Sandi nuhun Kang Beku wilujeng cep Ihsan kanggo eta tah muhun ngagaduhan Mulyasari wilujeng muhun salampang wana we nya kanggo ka Ibu Dewi kanggo Ujang sareng cep Wawan nya muhun deng Sinta wilujeng we kitu teh akang kade kitu kuehna yeuh alah tobat la ilaha illallah kitu kanggo M Reksi wilujengnya sareng Ali Topan wah kanggo Pak Opan tah wilujeng sareng Pak Wahid salampang wana we di akang gitu kanggo Muhammad Reski tah Reksi wilujeng